bararibu ieu hirup tingkat tangga geus teu akur gara-gara si Edita bebengok si Edita ngadeputan wae si Ija geus dimusuhan ku salaki geus dibere budi komo di resikoan mah bararingu ieu teh duh Gusti Allah kudu kumahanya bekalan gerak temekalan naon kur ieu hungkul cara ya Allah kudu kemana ieu pangupatan gara bengok si Sedi tah aduketan wae aing di si Ija ngajauhan deui padahal besti urang teh jeung manehanana teh kudu kemana urang rek kadulur teu boga duit jadi bingung urang teh kudu kumaha atunya geus nah si neneng teh euy geus 2 poe teu balik si neneng teh ku tatangga di Cicangewa gara-gara salaki aing yang aing benernya goblok teh jadi weh kabur berenanya si neneng teh cing urang keker heula besi aya di luhur sing ngarungkul euy nah atuh neneng hampura atuh neneng muncul maneh teh di luhur oge kamahanya neneng hampura urang hayu balik neneng sing harurungkunan aya kitu euy neneng geus 2 peuting maneh teh balik maneh teh karunya ka salaki jeung ka budak maneh neneng balik neneng muncul atuh maneh teh di mana sok nemalan neneng neng hampura atuh neng urang moal nyarekan deui ka maneh ah moal cemburuan neneng urang mah moal itu tiga sini empok si neneng keur naon dia keur ngalamun neng ai maneh kenal didinya teh Ija hayu balik Ija urang teh diusir Ija kudu meni maneh teh meni daripada neangan yo maneh teh udah gara-gara si Bang Edita ngadeukeutan we urang atuh saya nama ya urang mah dek hampura maneh ulah ieu deui salaki urang balik yeuh urangnya ieu nama mah nyarekan di maneh sok ayeuna mah urang dieukeul maneh candahan yang geus 2 poe maneh mah meni rupa-rupa wae atuh da jeung kabur sagala coba teu mongkol duit urang teh iya roti ya besi maneh lapar mangkaning 2 poe teh dahar da eta teh da mana mau curigaan we ka urang atuh da mata kieu ulah sekali-kali deui da urang mah mana naon atuh da pada neangan tuh ai maneh neneng jadi dahar urangnya lapar sok burung mangkaning 2 poe maneh teh dahar atuh bunga saha tuh maneh bet init-initan atuh kakaburan naon anu yeuna teh naon maksudna maneh bet kabur maneh teh 2 poe 2 peuting ieu diwawarkeun kana corong ka masjid maneh hampir sa RT maneh teh udah urang teh rek balik teh era atuh Ija sok kopi atuh di urang ku si Edi atuh da tuh nya sia mah Edi sok dahar eta kue meni dahar heula meni sok burukeun wae atuh da 2 poe 2 peuting sia mah nyusahkeun aing neneangan tuh untung boga kekeran tajam tingali maneh kapangge di dia mun teu mawa ieu geus maneh mah kapanggi he meureun neneng kunaon maneh ngadahar roti teh ngahulem ingat Kakang Edi ieu teh Ija di sia ingat teh salaki aing goblok sia karek oge